Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para warga sadayana dimana pamugi aya dina kasempatan di paparin rezeki anu seueur anu barokah pelayan aya dina panangteuyeun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim abdi ayeuna nuju aya di kampung di Kampung Sangali desa menuju aya kegiatan pembangunan Masjid Jami Al Barokah Kampung Sangali desa menelan biayanya sekitar antara 700 juta sampai ke 600 juta. Pamugi dina pembangunan ieu aya dina kalancaran nyuhunkeun pidoana ti sadayana sareng mudah-mudahan pembangunan masjid ieu aya dina kalancaran sareng ka Bapak Gubernur Jawa Barat mangga bilih bade ngalayat ka pembangunan Masjid Jami Al Barokah di Kampung Sangali di Haturangan di Kabupaten Tasikmalaya. Nyuhunkeun dorong pidoana ti sadayana sareng ti kalawat ti sadayana bilih aya anu bade menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jami Kampung Sangali mangga di Haturangan Angkapai ka Kampung Sangali desa Pasisaran Kecamatan Mangurja Kabupaten Tasikmalaya. Pamugi dina pembangunan Masjid Jami Al Barokah ieu aya dina kalancaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.